Lu karunya teh cantik tarak balik jadi itu neangan au cupnan teu kapanggi deuna teh. Ya kumbahan manehna rumpuk coba. Karunya ari ieu meningali teh cantik. Aya kada tas Nila. Nila, kumaha sih Nila? Dahar ngesian beteung ti kamari sanda. Bener-bener tewat. Nya kadinteng teh tere. Nah, Ija teh nya mana kukuli ka Hongkong teh bisa kembali hayam jago ya Ija. Santai si zaman. Lu karunya teh cantik tarak balik jadi itu neangan au cupnan teu kapanggi deuna teh. Ya kumbahan manehna rumpuk coba. Karunya ari ieu meningali teh cantik teh. Geus jauh-jauh ka ditu neangan ka dulurna ka kolotna. Teu kapanggi-panggi. Nya ka mana au cup teh nya? Aduh, kudu cara rape ya teh dah. Ngeunaan ucup ka mana salaki teh balik-balik nya. Para rusing mene nenggakeun teh mene pleng-amplengan. Kemana nya? Ucup mah balik gitu. Para rusing. Ucup teh ieu teh balik-balik geus neangan ka Bogor, ka mana ka dulurna, ka indungna, ka bapana, ka lanceukna eueuh. Kemana Ucup mangkatna nya? Mene ninggalkeun teh mene teh bebeja heula ka pamajikan teh. Beberes heula ieu baju samping mene balatak nu wane salaki ya teh balik-balik sabaraha bulan teh. Ampun banget Ucup teh. Mene mau balik sih kan. Mana apa kawin deui ya Ucup teh. Nah, awewe deui we. Biasa makan kasih urang teh bentar ariis ya kasur mene hujanan terus. Pakai nah karatas dia ganingnya. Ya karatas Mila. Ya karatas Mila. 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 Hah, atas kita teh kunaon kalau kebubuhan? Mila. Kunaon? Mila. Naon teh? Jero kan aya naon? Ya karatas. Kertas iya kertas kunaon kertas. Kunaon? Bungkus gorengan itu. Naon sih? Kunaon teh ceurik ningali kertas ieu? Coba naon. Nah, ari teh ceurik kunaon gitu ningali kertas. Ya Allah, Ucup mani tega-tega teuing ka teteh sing sabar. Sing sabar. Ya Allah. Geus tong ceurik tong ceurik wae. Mantan kitu ge meureunnan teu balik-balik, ku teteh geus diteangan ka dulurna ka ditu ge meureunnan geus embungeun ka teteh. Di geuning suratna ge kawas kieu. Geus tong ceurik wae, geus ayeuna mah pikiran awak teteh. Coba keneh lalaki nu bager di dieu. Geus atuh urang makan heula kamari teteh. Hayang anak kita hayang. Yang naon atuh kayak gering teteh. Hayang anak kita hayang. Wala pusing. Yang geus rek kumaha deui atuh teh sing sabar. Ayeuna mah tarimakeun we nu aya, geus teh sabar we. Ayeuna mah teteh can makan ti kamari ge rati pas uwi ti ditu neangan Ucup. Oh, tengah panggil-panggil nih angam. Nya usahana mah dahar heula nya. Milah rek nyandak kumaha heula keur teteh. Nya, Dahar. kudu pokona. Milah rek nyakat heula nya. Bagoan. Entos teh tong nangis wae, hayu urang makan heula. Hayang Mila daan lagi aing mah. Tong sok itu awak teteh karunya di kamari candahan yang akan ngabelaan lalaki nu teu kaos kitu bang mere 1000 mah jadi oge
bela-belaan diberikan ke ayo makan lah nya. Ayo buru ya teh makan lah makan lah dorong ayo buru ayo ayo buru ayo buru gitu buru ini segede Murah sabar. Ucup tayu dahar ucup. dahar heula teh dahar ngesian beteng di kamari sandal nya kadin teh beh tere terus beh bawa. yang geus eta caina tah minum ya sok hilang nganterkeun ieu piring nadek di kumbahan Ucup. geus teh ulah seurik wae ayeuna mah naon deui ieu kertas barina ge geus urang ka ditu we ke ulin kasih ijah bener teh ieu coba Ucup awas kieu manehna da geus apaleun ti baheula sok bobogohan jeung si Ucup nya ayo urang ka ditu lah ayeuna mah geus tong seurik wae Ucup aduh. nya entos ayo urang ka ditu kasih ijahnya bener teh ieu coba kertas teh sina kawas kitu kan ijah geus apaleun Ucup kos kumaha. Alhamdulillah ijah tehnya mana kukulik ka Hongkong teh bisa kebeli hayam jago ya ijah. Kut. Oh. Gusti hayam ijah meuni kasep kieu. Meuni jika metesen eta huluna ge tingali. Meuni keker hayam ijah. Kut Miranda. Adik ngaranan si Miranda aya hayam ijah. Soalnya tes dipikok. Nih si Miranda tapi amun Miranda. Miranda mah beureun awewe nya. Amir. Tidak. Miranda, bencong mereka hayamna nya. Bukan bencong hayam urang. Tapi alus Miranda dangaran itu lagi Miranda. Tapi ke bencong beneran hayam urang ngaran Miranda mah ke moal jagoan meureun geluutna. Kumasinya tapi alus sih Miranda. Mir, ke garana kan Amir nya. Geus. Dahar atuh buru Miranda. Buru ngaratana gendut. Ke dibelikeun awewe ku ijahnya. Ai maneh Miranda, ieu meuni camahok ku taneuh. Ai maneh gupak di taneuh. Meuni botak ieu alabatan hulu. Alabatan eta naon teh? Hulu deui anu botak mah nyaho yang hulu. Miranda maneh meuni asa ku gagah kieu Miranda. Dahar deui bisa lepas ke hese deui newakna. Tamam heula nya. Sok mam sing seubeuh. Naon teh kalau nangkep panutihang magol di dieu. Ucup tuh aya balik. Geus bae Ucup mah teu balik-balik ge tibang mere duit 1000 ka teteh unggal pos. Ngojek tibang mere 1000 ge. Geus nengan deui lalaki mah loba. Si Santi kunaon? Ya mana kunaon Santan. Ya. Mana kunaon? Mana gelo? Kunaon Santi? Ucup kertas Ucup. Siang ngeudak aing geus nu buruk eta ngababanjing aing. Si Ucup kertas. Tah ieu dina kertasna nyebutna dina kertas tah kalah seurik we kaos kitu. Oh. Santi. Coba eta bener tuh. Ya Allah, mana sing sabar. Santi. Ku ijah dibacakeun kabehnya. Naon coba si Najah eta urang hayang apal we. Neng. Emang bener eta tulisanna Ucup. Hampura Aa geus ninggalkeun Neng. Aa teu ngomong-ngomong, mangkat teu ngomong ka Neng. Geus moal balik deui Neng. Neng bisa kawin deui jeung saejeun kop wae. Ge geus boga pamajikan di dieu. Kela ieu Santi, geuning ieu suratna teh kieu. Neng, hampura Aa ninggalkeun Neng teh ku sabab
apa mending borokan. Ih, Naon Cantik. sih zaman sok dileuwih-leuwih Heeh. gitu oge tah. iya terus ceuli maneh lehoan Gusti. Lain gitu oge. Iya apa maneh jeung apa maneh bau tarasi. Mila, Lah, dia bawa tarasi cenah apa si Santi. mana? Itu tinggal itu. Lain oge eta mah Wah, meninggalkeun teu mau mangkat mal kadinya deui mal balik deui. Ya Allah, Santi si zaman. Baik, ijak emang bener eta si Ucup tulisan apa gitu. Terus mau balik deui cenah Mila. Lagi tibang lalaki mere duit 1000 ninggalkeun Tapi yang kos Santi ieu Santi. coba. Geus udah dipikirkeun ayeuna mah lalaki loba keneh ieu. Geus Santi, geus ayeuna mah kieu we. Daripada maneh sedih wae. Geus, ge maneh ke urang didadangnanan yang kayaknya aya duda di ditu. Heeh, loba keneh lah. Mobilna rumah 5, sawahna 7 hektar. teh. Daripada Ucup pasti Bang Ojek ngeunang 1000 doang. Jelemana gagah. Ngan swing hungkul. Dagdag. Swing. Yang penting mah Nah, duit emang mah. Ucup kos kumaha gitu kaset mah. Kasep. Kan geus kan bayang, penting mah duit. Sungut sugi mah kan bae bisa dimaskeran ku maneh Santi. Bung. Enggak Santi kan bae swing oge. Yang penting mah duitna loba nya Mila. Penting mah loba duit lah. Heeh. Gampang ke bogoh mah nyusul. Nyusul tugas. ke bisa nuturkeun yang penting kemana bere alamatna we teh hatena. Yang penting mah teteh seneng. Teu kasusahan, teu jam-jam ka batu. Bae teh swing oge, nu penting mah loba Santi, duit mana teh? mah. Oh yang penting mah Udah duit. seneng, teteh Nya Mila, seneng teh nya. bisa dangdan geulis gampang. Swing mah bisa di- Deui. Bisa dimaskerannya ditutupannya. Ucup